ripuh kieu balik ke gunung coba kudu mangul awi ai sarape. Semoga pemajikan ge di mangul kieu. Gimana sih hayam? Anjing kesahan nyebut hayam teh. Sia. Teu nyaho anjing aing berat sia teh goblok. Atuh punten atuh euy saya liwat teh. Aing sia tuh. Pemikir pan aing teh meureun keur berat. Atuh saya teh sopan we saeutik. Heuh pan aing teh eueuh jelema. Nah aing teh kadeuleuk ku sia-sia kitu gede kieu. Ari siang ket karek nyebut punten oge atuh cik. Heuh ai kahayangnya sopan. Aing teh ripuh teh. Bukan sopan santun we saeutik mah atuh. Hargaan teh. Mah balik jeung budak leutik mah. Marah ieu teh aing teh berpikir. Gimana Mang? Tonggo we. Nanti tonggo ti kebon. Nanti kebon memakai kaos jaket budak itu keren tuh pertama. Teh keur tren. Itu pertama jeung orang ya. Anjing Itu pertama jeung ieu. Udah, geus sok atuh. terus heula tuh. Bae maneh engke teh ieu jang maneh tuh teh. Dek pake diuk ku maneh mau pake naon. Buru atuh lah jaket. Heula tuh. Goblok tuh. Aja yang ngilu. Kayak seruan milu Asli ya teh tuker tamah. asli ya. Bae urang mah urang meureun panambahna awi we jang maneh diuk lah. Sok lah. Aduh anjing. Diuk di dieu hek temalik teh ka ditu atuh ameh aya pemandangan teh. Nih orang modetnya lagi di dia langsung dia tadi itu. Heeh, bae Balik maneh nongkrong. mun aya nu muraga. Naon mono. Nah anjing leutik jaket lagi ieu mah. Sia awak badag tapi jaket ket leutik. Wow. Ieu ieu teh asli panambahna. Heeh sok. Heeh nuhun lah lumayan jaksokan. Iya, keren heula. Aduh. Ah, ini minatkeun ieu. Jadi lah. Aduh, berat euy. Genaheun euy. Lumayan. Dia bakal ditinggalan ban. Kira cuman wae. Rada tengereunah awak teh. KDRT urang. DRT. Kurang duit dia tah. Tunggu kemarin datang lah. Tadi aya budak liwat punten-punten acan amuk teh. Ai budak nama urang dia keneh ngan budak teh lah rada teresep gitu karena kelakuanana. So, Jadi dar. teh di sana kumaha gitu tadi teh. Non Ngomongna kumaha. Tadi teh. liwat teh punten nyolot teh budak teh. Eta teh. Heeh. Ini udah amak emosi aing.
nyari gitu mah susu kumaha naon sih udah ditanya dari nomor ditanya sini. Tidak eta teh budak teh. sampeurkeun Kuman tuh orang waras sekalian. Jadi kumaha geuna geus ieu? terserah kan Hah? terserah Sia itu punten-punten teh kehen. Ih. Beres hari budak teh. Udah kieu ya budak kieu mah. Sia kuntul saya teh punten ka aing teh teh. Naon mah itu ngadegungkeun mah abang kesahan apa nanti itu eta lain Dia teh kieu nempopin teh mana nyimpan udunnya. naon Hayang udun. Urang teh teu mau bensin hungkul mana bensin. Tuh berboga bensin hungkul. Nah ya udunnya. atuh tong sabari ngadegungkeun nya Hah? kita mah bisi ka batur mah Kan bae dek mere moal ududna. kalau dasar orang ngan udud nang unggul lah bawa bensin aja Sok atuh ayeuna mah urang udud. Kan itu ududna. mau ayah di batur mah Ima eueuh di warung kieu mah. oh pabrik coy Anjir. asaan Biasaan urang. ieu mah gimana ya di pabrik teh heula tuh pabrik naon ieu pabrik cabe di mana pabrik Ayo beli cabe? rokok di pabrik ieu pabrik naon? Hah? pabrik semen Pabrik tahu. nya sama hiwa mah beri gua tuh nanya lagi menik konyol mestinya kamu beli rokoknya garpit coy garpit naon ieu teh ngaran teh Samsung Repil Anjir. anjir Bukti kotok. asaan geuna teh cuma Mana teh? mana tuh pahang wala anjing apa aing kemana itu bawa rokokna lama kok belum rokok aing dikubung